sakit coba karena memek dikaras sana we kos ke arek di sesar di bius itu gua rasa urang teh kos supaya rasa sapotong urang teh ngokos sakit tebaan bisa sarua mentakan tabio oge aya nu jajan nu kemarin teh keur poe Sabtu teh kan sareng yang kos kaki yang bawa mikir kan kalau anti ngacai kalau sakit teh dak tilu barang kaburu urang tuh macam nu kita buta ieu nu teh datang jenal tupang diusap pungul tapi ini itunya itu oh iya nah di sana iya ini misalkan ini rasa ini ya mungkin kalau kita sampai gini yang gede ini tuh ini jenal tadi mantap dulu ciga aku mau motor ku sareng aku teu kuat cinta suku motor sorangan teh diunjukkeun jadi baa siapkeun aya obat kita bermanya saya itu kan obat sudah rawat sama saya ini neurotopik oh ngaran obatna neurotopik amang meulinya aya di amang salon ge mah amang yang kesiwat we eta rupa-rupa obat dua kali tiap kali karasa gitu untuk jadi berbatanya mah kumaha enak berbat sebetulnya karasana kumaha suku jadi kene kan aya mah ulah olah bapak nunggu teh sebutnya cenah mah aya nu mengharap jadi tapi sebutnya teh encan da DP-na mudah-mudahan jadi pada bisa bari ge sing cager ibu mah teh senang we sih mah bang itu ada kaos kaki ya terus sudah sarua rayuna eta lamun teu make kaos kaki mah ka dieu asli dieu tasna we urang teh eta menang lebang ti WC ka imah tas mandi gusti aya kumaha asli mandi teh kaki isan meureunnya mising mandi pecihan teh ge pipu udah lain lumayan kita buat ari mah kumaha mendingan cenah mah ngeunangan mereka bari berobat nungguan di ditu mah teh kos enak naon aya nu kakarayapan kitu itu pati karasa cek teh oh berarti